berat rek dilakukeun berat rek ditinggalkeun najan kudu nahan rasa lapar teu sakabeh bisa nahan sabulan waktu nu ditempuh najan loba ngarasa ripuh tapi hati matri diri kayang ngawidi najan jarang disorang najan jarang dilakonan hati letih pinuh sedih daruh masa teu meunang kabungan di waktu datangnya Idul Fitri di waktu datangnya Idul Fitri buat tahun hareup bisa panggih deui buat tahun hareup masih aya keneh datangna mawa kabungan inditna mata sedih sakabeh umat marhaban ya marhaban sabulan waktu nu ditempuh najan loba ngarasa ripuh tapi hati tetep bengku
kabungan di waktu datangnya Idul Fitri. Poa tahun hareup bisa panggih deui. Poa tahun hareup masih aya keneh datangna mawa kabungan intitna matak sedih sakabeh